ku jurig jelaskan Kak Cepot Kak palih itu bilih ditampilin ku abdi seperti itu sok jelaskan nu jelas bilih abdi ka Bujang Amak nu jelas kumaha eta kuntilanak teh mangga kuntilanak kumaha nu tadi semua ngajorelat heeh nu kuntilanak tuluy kumaha dongengna nu tadi dongengna tuluy abdi diudag-udag Pak ku aing bejakeun ka Adek Karsa da ieu mah dongeng kuntilanak ai Adek Karsa kapinaon ka kuntilanak hideung we Adek Karsa mah Ari mana atuh ule? Lain masalah maneh-maneh pot didenge-denge teh ke tanah suci ieu keamanan yang terpenting. Di mana ini Asarman nih sebagai ketua Hansip? Aduh ampun, ari mana ule? Dan ke masalah ampun bagian ngarona ditanyakeun. Ari mana teu linglung? Nama ka jeung linglung. Ayeuna teh tengah poe, teh ngarona naon tengah poe asli. Suka. Pantesan tadi nanyakeun ke tukang bakso itu bulan matahari cing teh. Ai teu cenah naon? Sama gaha. Ai mana ule? Aduh. Keamanan pot. Keamanan sekarang harus tiburang oge ayeuna mah le. Keamanan penjahat teh tiburang oge loba deuleu. Loba. Tapi anu terpenting pamimpinna ya kumaha ya. Pamimpin saha? Hebat uing pamimpin Rona teh. Nya kumaha ya kudu bener. Ayeuna si Dahyar alasan Dahyar naha teu ngarona? Ngenang di Pasep Sunanar. Ditanyakeun ka Dedi Rosida ngenang. Ayeuna Asep Ana ditanyakeun nya alo. Poho deui. Asep Ana kumaha Asep Ana? Asep Ana. Asep Ana sebagai naon gitu di Pasep Sunanar? Sebagai penemal dalang. Aduh. Naon alasan eta tidak akurat. Jadi sebagai manusia itu harus mempunyai interview melalui AUK. Jangan sampai daerah kita itu emergency. Now emergency. Pintu darurat. Emer. Emer mah badah cai. Sok. Kumaha ye masalah Rona ye? Penting eta mah penting. Model si Arif. Arif naon maneh teh Rona? Da abdi mah teh aya halisan jan pajarkeun teh. Naon? Kan itu alasan yang tidak akurat, Pot. Bener pisan euy aduh. Non urusanan aja. Yang maling. Aduh ule. Dewek boga tetangga di Jelekong euy jika si Neng maneh. Neng saha? Neng, ngaranna Neng rupa. Lain Neng cek ibu nenah mah ciga ce Emi. Kumaya Pot, kumaya. Ngomong-ngomong geus soal ngarona, urang salah keluarga negara anu geus kewajiban urang sarerea teh. Bener. Memang ulah kungsi dititah urang teh kudu geus boga pikiran sorangan. Hah? Meh aman kumaha Cepot sebagai pemimpin Rona. Kumaha carana? Beh dieuna mah urang teh dina soal keamanan mah ulah ditah wae polisi. Urang oge geus jadi kewajiban, Kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat. Benar. Tak ai ngomong-ngomong kemari aya bangsat ku si lain di tepungan pan anu dicuriga teh. Geus di tepungan. Tapi kumaha teh ditewak ku si lain? Make jeung ditewak da beunghar manehna. Sok. Beunghar kumaha? Loba duit. Jadi pangna ku si lain teh ditewak teh si lain diberi amplop. Lain masalah amplop. Eta dulur si Arif bangsat teh. Aduh ampun. Saya sieun ku si Arif. Lain atuh ngarona sia mah bangsat. Nya atuh minimal Cepot sebagai pemimpin atuh karona teh bere HP hiji ewang di mana aya bangsat SMS-an. Kan gampang. Di sini ada bangsat gitu kirim ke 6288. Sugan menang sok Cepot. Menang naon aja. Tuh naon we tuh nah ngiluan api atuh Cepot audisi pelawak TPI. Aduh. Ampun cing. Jadi begitu Pot. Marena geus di SOS. Abdi mah jalmina walaupun Rona abdi mah jalmina humoris Pot. Humoris. Humoris. Sagala rupa diheureuikeun kami toha-mitoha didegungkeun kami mah. Tukang heureuy abdi mah. Halus bener. Mohon. Tah anu jadi permasalahan. Halus tukang heureuy jeung jembatan tukang teuing. Nya daripada tukang tipu kan mending tukang heureuy. Mending tukang heureuy. Yang jadi permasalahan ieu si Oni ya. Si Oni kumaha si Oni euy? Telat wae. Telat datang ka Rona? Nya, da saya teh sok disalahgunakeun ngarona moal kartu domino. Tempo aya bangsat di ditu. Di ya bangsat. Kagok kieu cenah. Waduh, ampun. Si Oni. Beuh, nepi ka kitu je si eta. Aing ngarumasakeun. Sampeur atuh ayeuna sakalian. Lah, lieur geus ditungguan di mana-mana geus eta mah lieur. Ari sapopoena dakwah iteun main wae.
Cuk. Punten. Sieun, Mana mana? abdi diudag-udag ya. Urusan mana saya tadi udak-udak mah tuh? Sungun abdi diudag-udag urusan abdi. Sieun ya abdi ya. Aku mah mana rek sieun nunda saya urusan naon jeung aing atuh? Sungun abdi urusan jeung maneh. Iya masalahna Rona lain urusan jeung maneh. Sungun abdi ronda sami. Abdi diudag-udag. Udak-udak usaha. Diudag-udag usaha abdi. Sok. Kurun aja orang nu nanya di udak-udak usaha, mana nu ngajawab usaha, na ku si kastop, na ku si odang. Terserah. Sungun. Abdi teh sieun diudag-udag usaha abdi. Nya saha ngaranna saha. Lamun sieun teh aya ku jurig, aya ku kuntilanak, nah ku suster ngesot. Tah, Naon? ieu saya teh bingung ya. Naon jadi bingungna? Saya sieun, Naon pang nalulumpatan tapi teh sieun naon. abdi diudag-udag, Ku Kang. Usaha sok. cing teguh Cing. Sok pot, pikiran pot. di udak-udak usaha. Kira-kira kusaha. Abdi. Dalam hitungan kelima eueuh nu ngajawab ditakol ku aing. Aisyah ngalieureun teuing atuh. Abdi geus sami lieur eta diudag-udag tadi ku kurilingan. Nya kudu pugu permasalahanna sok laporannya ka pimpinan Rona. Abdi teh eta sajorelatan mah, sajorelatan anu katinggal lima eta teh bodas-bodas. Anu kitu disebut kuntilanak. Wah, Oh, sieun ku jurig, mun sieun mah. Tah, sia mah sieun ku juri ku si Ogi atuh ku hutang we teh sieun si Ogi mah. sia mah ai si Ogi mah geus teh sieun. Terus kumaha dongengna eta teh kuntilanak teh? Sumun mayar hutang si Ogi geus ku abdi. Lain eta dongeng kuntilanak kumaha? Kumaha abdi teh pang nalulumpatan teh beunang ngajorelat. Sumun katinggal keneh di dampedan abdi. Da eta mah teuing teh nyaho atuh ciri-cirina kumaha eta kuntilanak. Kuntilanak mah biasana tukangna bolong. Tah, eta mah bener abdi teh pensiun kudu bolong-bolong. Heeh. Eta mah bener kuntilanak bolong Di lebah manana bolongna cing sok? di tukang. Di tukang. Abdi yakin eta kuntilanak teh bolong di tukang. Pasti kuntilanak ya mah pot. Mun di tukang kuntilanak. Ai nya mah di tukang. Terus kumaha? Apa dina eta dina tangkal jeruk? Heeh. Jeruk Tah. jeruk purut. Oh, jeruk anu bola ditu. Di hanapeun ieu. Jeruk Bali teh ya. Tah, di imahna deket imahna si Kastop. Oh. Sokos nu wawu ka si Kastop. Diomong-omong, leungun mere si Kastop teh duit teh. Demi ale sabungkus. Tah, eta Cing kumaha ye barang-barang Apaan abdi teh? lainnya. Manehna ngajorelat gitu. Oni Ngajorelat. lupat. Terus nu jadi pangna maneh sieun teh naon? goreng Jelaskeun ku maneh anu jelas-jelasna. Naon pangna maneh diudak ku jurig, jelaskeun ka cepot. Ka palih ditu. Bilih ditampilin ku abdi. Palih itu. Sok jelaskeun. Nu jelas. Bilih abdi ka Bujang Amak. Nu Sok. jelas. Kumaha eta kuntilanak teh? mangga. Kuntilanak kumaha nu tadi? Semua ngajorelat. Heeh, nu kuntilanak tuluy kumaha? Dongengna nu tadi dongengna. Tulo abdi diudag-udag, Pak. Ku aing bejakeun ka Adek Karsa da ieu mah. Dongeng kuntilanak. Ai Adek Karsa kapinaon ka kuntilanak. Ah hideung we Adek Karsa mah. Tah. Abdi teh bingung eta kuntilanak mudag-mudag abdi kunaon. Nya kunaon? Eta sugan boga dosa naon maneh ka kunti? Abdi teu pira eta dina tangkal jeruk ceuk baheula mah cenah eta teh sangat Sangat oh, Serem. Cek Serem. bahasa Indonesia nama serem. serem. abdi Angker. abdi kieu di dinya. Oh, kiih. Oh. Barang kiih mun ngajorelat eta kunti. Semohon. Henteu atawa mun kunti kabitaeun nu meh nu maneh gede. Ya. Ai abdi mah ada maksana ku pun bojoge kedah ka ME Maerot gitu. Sanes ME eta. Jadi abdi ageng. Terus permasalahan Kunti jeung Maerot naon eta? Ningal nu abdi segede cabe gitu. Ah, sia mah ka mana karep wae. Maneh ulah dagang kulkas. Emang teh? Bahaya. Aduh, Abdi teh nu mawi sigana mah abdi teh salah maneh hitungan. masalah atuh da cita-cita jadi sales atuh dah. Cuman salah Nerangkeun hitungan. nu bener, nerangkeun teh sok cepet nerangkeun ku bener sieun kunaon, kudu Ah, geus pugu. soal jurig mah teh makeun bae teh malah da henteu sakabeh nepo jurig ayeuna mah urang salah warga negara anu ngabogaan tugas jeung kewajiban pikeun ngaronda. Maneh boga tanggung jawab namet keberangan. Mun sieun abdi, Non urusanana jeung sieun. sieun ku kulkas demi Allah. Batur mah sieun ku jurig, sieun ku kulkas. Serius dah abdi atuh. Tak sekali-kali atuh maneh teh Kumaha? ulin ke tempat nu panas ulah di gunung salju wae. Mohon. Nu mawi abdi mah ngarelep we kieu. Abdi mah ngarelep we. Pot aya nama kumaha pot ya supaya keamanan kita terjalin antara kita bertiga bagaimana nih supaya ini Oh, aman. so kata mah nguriling dewe ka itu bisi tak ieu soalna narkoba ieu.
Tah eta pangpangna mah. narkoba eta teh penjahat pisan, eta teh ngarusak mental para pemuda euy. Aya daraek ngarona bari kudu nginum. Heeh, gerape ku sileing alasan dek ngarona padahal teler dina Teler, pos. bari main. Wah, cilaka euy. Padahal Kang Heh, eta kamari aya nu geus kajadian deui. naon? Artis anu eta cenah. Sumon dagang kulkas deui artis teh eta. Oh, eta tah. Tah akibatna teh jadi kitu pot. Nya, Akibat Cek dina media massa. Nu mata keun bae ulah mikiran batur lah. Dan teu artis kabeh kitu henteu. Ento. Nya eta mah meureun sagala rupa oge aya oknumna lah di Ya. mana-mana oge heuh. ngan sigana mah eta teh kuntilanak teh baheulana tukang narkoba sigana mah. Tukang narkoba. Sumuhun da pinuh ku suntikan barolong. Udah kuntilanak mah bolong di mana-mana oge. Tah eta teh gudag-gudag abdi sieun nepikeun kain. Cik abdi rek minta tulung ka dieu. Sugan kudu nyumput tina bujur sinden sugan.